Jadi kalau dua panggil kelompok sampai hejo beda didapur drama juga sejak akhir. Pamaena si Aceh Dijal salah si Aceh. Eta salah Eta nyata sunat Aceh. Teh Neng Dijal ya salah Teh Neng. Abdi salah Teh Kacakeun dina hiji mangsa aya budak namina teh eta budak teh yatim piatu. Kulantaran yatim piatu akhirna Esa ngajudes jeung aksena nyata si Acep. Sapakantos jadi budak yatim piatu Esa jadi budak anu teu hormat ka saluhureun. Jadi oge kasar pokok ka si Acep mah. Dina hiji poe si Acep nu gampang mesekeun kopi ka si Esa. Si Esa kakaalieun. Tapi kopinya saya mau masak kopi dong. Capek gini gue orang itu bahasa pemerintah sekolah hari-hari mana dia akhirnya teh naik sekat kudu kapan si Acep sadar Jadi kata Fitri lain nate endeng anu nembe bisa sekolah terus ngadongkapan ngerokok si Acep. Iya, ada sama anak gaul. Iya, iya lah. Karena saya bahkan udah cuma siap siaga. Anu mah sate bakal siap ngajak di Aceh 24 jam nih. Sate Neng emang sate selawat. Sanes maksudnya sate mau ngajin juga hati ke Aceh deui. Jadi amanat si drama nya
urang teh kedah biasa sopan santun ka saluhur nya dios kedah sopan komo deui ka Afrika kasih drama di sopan